patapang deyana Abah Juber ate bati kaci bayang kaci anyur kaci sokan baji sidik kaci petir campur tagiwur emutan lawang kaletir masih tigin paniatan pabang-bang sulaksana Tobang pilari di dapangiran Haji Bang Setiadi cu sangkan pinanggih kabagjan kamulyan kawaluyaan geranya neng nia abah kembang kamulyan kawaluyaan Pak Haji Bahru abah tengah kumaha Haji Kohar Somantri ugerana kedah dicangking teh ande asep dampak tong rempat nu dipahi Caca Marica paningkah kedah disaring malar diaping dijaring bapak dalangkan di Cisolo Allah malar di aping dijaring kumaha Abah Rona urang teh selaku warga pada wiki Bogor ayah pada wisi salawasna Pak Haji Ade Barakah sing sayoga Masur Aidan ngarajang program nagara panjinglar lara tunggara ibuku uja panjinglar lara tunggara Abah Juber di Lampung dipahiri geranya Pak Haji Sidik Pak Haji Kohar Somantri amalkeun aturan lagi Paus Manjab ulawaka suka seri muncan panggi jati diri muncan panggi geranya padadang Sumratani eyang ati mona can panggi jati diri Kang Ajun tajan pulang sing ingat di akhir paring geranya Kang Pilot Pak Haji Agus Rioban urat teh baris dikirim Pak Haji Patoni Kalapanona tajan pulang ditalek kurung ajang kuring moal bisa silitudin Allah moal bisa silitudin kata bang sarang candana pepuja di pelat di parapatang alah Seloyo patapang deyana Abah Juber
teh bati seseplakan Sinang aya para patan Ibu Hajah Nina Pak Haji Ade Baraka Cisaranten Lembur Bukul Allah Bilih seura kalepatan hapunten anu kasukun Pak Haji Bambang Sulaksana Pak Haji Badadang hapunten anu kasukun toh asep dampak tunjung berung nyadiri masih carincing Pak Ucep Sutardi Kang KS masih eling da berang penting asep kali dacan kadek kajong jonan teuing salira kedah di jaring apa Haji Sidik Eyang Atin Pak Acun salira kedah di jaring kurang itu arah raya Sindang ayah senang raya itu ceket karena rompok keperapatan yang ngaman Allah neng Cisaranten Ibu Hajah Nining kau bang dalemun buhun Neng Eli dacan kulam kan bilih seur kalapatan hapunten hapunten pada wiki anu kasukun Pak Haji Ota ayah bilih seur kalapatan hapunten anu kasukun Kang Pilot Pak Haji Agus Lioban hapunten anu kasukun gedong dhuwur kalih sambung pagulingan sepiting ya sepi pepetetan samia murah samia paling binglan jeruk manis lan jeruk manis Banglus lampahipun ieu Bambang Campalasuta Duh iya inggih nyata penjelmaan ti Dewi Srikandi pangaruh tina ilmu Semar Badranaya pangnangarojong teh leres ieu Arjuna baka pinanggih jeung marabahaya dah leres anu kukituna di ieu pertapan Giriloka iya inggih nyaeta
di Patamanan Arjuna nuju sosonoan sareng garwana anu dina waktos ieu sasatna dipupujuhkeun naon rupaha kapalai ku ieu sang putri anu parantos lami sasarengan sareng Arjuna nanging teu acan dialihkeun tina alam lalagasanana ieu putri kana alam rimitan itu kaayaanana. Atuh ieu ramana nugaskeun ka sajumlah waladia balad siluman. Doh, ieu ge Bilih aya nu ngabujeng ku kituna di tiap-tiap tempat ieu nu ngajaga bilih aya ti amarta aya anu bade lebet istuning teu dilereskeun. kantenan. Waladia balad tamtama semakta denawa si kepedang tamsir garawini canda sapada limpung. Hingge Marbayak sadina luhur cadas anu ngampar. Tina gendengane pun waladan adi.